Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya wilujeng enjing ti Simanja News. Abdi bunga pisan bisa ngabawakeun warta anu loba manfaat sareng inspirasi. Simkuring Muhammad Abdul Fahaz tiasa ngucapkeun salam dina warta sakola dinten ieu edisi Mei 2025. Aya warta anu menarik di sekolahan tercinta. MPK atau Majelis Perwakilan Kelas Semaja ngayakeun pasanggiri kebersihan kelas antara sakumna kelas 10 sareng kelas 11. Kegiatan ieu menang antusias anu luar biasa ti para siswa. Ieu pasanggiri oge narik perhatian rea siswa lantaran lain wae ngeunaan kebersihan tapi oge ngeunaan kebersamaan sareng kreativitas. Dina akhir kegiatan bakal dilakukan pengumuman pikeun kelas anu pangsaena pikeun dinobatkeun juara. Sareng aya oge juara pikeun kelas anu pangkotorna. Wah, menariknya. Ieu bisa dijadikan motivasi urang pikeun ngajaga kebersihan. Aranjeunna oge bakal ditampi penghargaan sareng hadiah anu menarik di panitia. Pikeun leuwih jentrengeunaan ti kagumiraeun, ayo urang ka rekan-rekan di lapangan. Kobus Robani sareng Kesya Audi Natasha sok. Hatur nuhun ka Abdul Fahaz, simkuring Kobus Robani Ramadan. Simkuring Kesya Natasha. Di dieu urang nuju di lapangan SMAN hiji Pamijahan anu ngayakeun program pasanggiri kabersihan SMAN hiji Pamijahan. Program ieu ngarupakeun program gawe ti Ketua MPK SMAN hiji Pamijahan nyaeta Erni Rahayu anu miboga tujuan pikeun ngawangun semangat budaya kebersihan sareng tanggung jawab di kalangan siswa-siswi SMAN hiji Pamijahan. Leres pisan, disaprak mimiti minggu kamari unggah kelas terus dilombakeun. Pikeun mintonkeun kebersamaan jeung kreativitasna. Di mimiti sasapu ngomel sareng ngelapan kaca. Nah, leres pisan. Kalauan semangat di kelas pikeun sakola MPK miharep pikeun kagiatan positif ieu terus mekar di SMAN hiji Pamijahan anu bisa diwariskeun ka generasi salajengna. Ayeuna simkuring sareng Kobus Robani bade ngawawancara salah sahiji anggota MPK ti SMAN hiji Pamijahan anu jadi panitia ti pasanggiri ieu. Yuk sadayana. Punten teh. Mangga. Sampurasun rampes Kang teh. Tiasa ditepangkeun namina tepangkeun nami abdi Tiara Renata salaku panitia MPK anu jadi panitia pasanggiri ieu. Teh ti dieu abdi sareng Kobus bade ngawawancara teteh perihal ieu pasanggiri kabersihan ieu apa tiasa teh? Tiasa. Mangga. Teh naon sababna MPK ngayakeun pasanggiri ieu? Simkuring sareng nu lain mengharap kasadaya warga sakola sadar pikeun lingkungan anu bersih. Setuju pisan teh. Nah teh naon wae anu ditilai dina ieu pasanggiri? Anu dipenting dina pasanggiri ieu aya 5 poin. Nu kahiji kabersihan lantai, nu kadua kasengitan ruangan kelas, nu katiluna kabersihan kolong meja, kaopatna kabersihan jendela, nu kalimana nyaeta kabersihan kalengkapan perkakas kabersihan. Tah, kumaha sistem penilaianna? Sistem penilaianna nyaeta anggota MPK dibagi 2 kelompok. Urang nilaina saatos wisakola. Teh hatur nuhun waktosna hapunten bilih aya kalepatan sareng hapunten tos ngaganggu waktosna nya teh. Nya sami-sami. Nah, hatur nuhun nya teh. Sami-sami. Nah, satos urang ngawawancara salah sahiji panitia ti pasanggiri ieu, urang oge bade ngawawancara salah sahiji siswa nu aya di SMAN hiji Pamijahan anu tangtuna ngiluan ieu pasanggiri. Yuk pamirsa. Punten Kang, sampurasun. Rampes teh Kang. Kang ti dieu abdi sareng rencang abdi bade ngawawancara Akang ieu ngenai pasanggiri kebersihan sekolah di SMAN hiji Pamijahan. Tiasa Kang? Jasa. Nah, ari tiasa ditepangkeun heula nami sareng kelasna.
Tepangkeun nama Abi Muhammad Jibril Rizki kelas 11 opat. Oh nya Kang. Ya. Kang kumaha rasana ngiringan pasanggiri ieu? Waya ieu pasanggiri Abi ngarasa bunga pisan ku sabab kelas Abi beuki ngahiji, beuki bersih jeung nyaman. Nah, oh, alhamdulillah ya Kang. Mugia kelas Akang sing jadi juara. Amin ya Kang. Nya Ya. turun ya Kang. Ya sami-sami. Hapunten bila aya kalepatan sarang hapunten tos ngaganggu waktos Akangnya. Ya. Teneuheun. Sami-sami. Luar biasanya sobat sadaya horeng pasanggiri ieu tiasa jantan kegiatan anu pikaresepeun sareng Ngabina rasa. ngabina rasa tanggung jawab urang sadaya. Nah, laras pisan. Ku rengsena ieu pasanggiri semangat pikeun ngajaga kebersihan lingkungan sekolah ulah tepi ka eureun. Sabalikna ieu teh janten kedah jadi awal kegiatan positif anu terus mekar di lingkungan orang sadaya anu bisa diwariskeun ka generasi salajengna. Pangan simkuring Kobus Robani Ramadan. Sim kuring Kesha Natasha ngalaporkeun ka studio. Hatur nuhun. Atur nuhun kana laporan Kobus sareng Keisha. Senangnya sadaya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa ngajantenkeun urang sadayana langkung peduli kana lingkungan. Ningali anji dina warta salajengna abdi ngartos abdi bade angkat, tetap semangat sareng ngajaga kebersihan sabab sekolah anu bersih ngajantenkeun diajar langkung pikaresepeun.